Wala taqulu 'ala Allah illa al-haq. Anjeun ulah ngucapkeun ka Allah kajadi sae teu aya akaonan ka Gusti Allah. Allah masihan ka urang kasaean, teu aya Allah masihan ka akaonan di alam dunia. Wala innallaha la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah mah teu pernah ngamadarakeun makhlukna di langit jeung di bumi. Di alam dunia teh teu kamadarakeun jeung Allah. Dhahara fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ruksakna karuk di alam dunia teh lain Allah. Nan usaha manusia bima kasabat aydin nas. Nah ieu alam dunia teh tepikeun ka panas ieu teh. Nah bet jadi ayeuna Allah teh cuaca teh asal beda jeung kapungkur. Lamun kapungkur mah pan aya waktosna, pan ayeuna mah teu pupuh. Keusum hujan halodo, usum halodo hujan. Pan kapungkur mah lamun ber September, Oktober, November, Desember hujan cenah teh berberat kan hujan. Ayeuna pan teu pupuh. Non sababna da alamna geus rusak. Badak membalikeun ka kumaha alamna kembalinya. Diruksak-rusak ku jelema anu haram. Ya. Kasapartos kitu. Jadi ruksakna alam yang jawab dipasiakan Allah teh. Innallaha la yadurru ma sami'un fil ardi wa la fis sama. Allah mah teu ngamadaratkeun ka makhluk, teu pernah Allah ngamadaratkeun ka makhlukna. Nu nyiksa sadirina sorangan. Ya, kami diberikan nilahan ya anu halal, ya anu haram. Adanya obatnya pengdahar anu haram. Bisi aya kieu akibatna. Ieu nu halal, ngalah salamat dunia jeung akhirat. Ibu ku ayeuna seueur tuang jami anu seueur panyakitan. Naon margina? Sabab tina tuangan anu awal teh. Nah, aya kimiaan pan kapungkur mah tuang teh nanging gaduh panyawat manyatu abot teh. Jami-jami anu panyawat abot teh juragan we. Pan ayeuna mah panyawat abot teh nu teu gaduh oge kapalaman. Kabagean nu teu gaduh oge. Kapungkur mah jar panyawat manyat abot teh nu garaduh we. Jami nu garaduh ayeuna mah nu teu gaduh oge. Aya kabagean tina tuangeun. Tuanganana anu terkontaminasi perkara-perkara anu awal ya kimia. Apa sih tak? Ku Allah tadi jaga. Ieu perkara anu halal maslahatin anjeun, ieu perkara anu haram mafsadat anjeun. Sadayana nu dihalalkeun ku Gusti Allah eta teh kamanfaatan yang kurang. Sadayana anu dilarang ku Gusti Allah mafsadat yang kurang. Itu. Dan Allah mah ulah melibatkeun ka Gusti Allah kaawonan. Sae jang Gusti mah. Teu aya kaawonan. Sana awan urang sadaya. Emang kurang dipasang akal ku Allah teh jang mikir. Kalau ngemut urang teh gaduh akal teh. Ngemut urang teh aya jalan teh jalan ka mana? Ieu teh jalan anu bener, teh jalan anu salah. Dipasihan ku Gusti Allah. Sok budak